Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 41. Judul carpon anu baris kapidangkeun nyerahkeun piisukaneun lebaran. Ieu yasana padna SN. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus meh 5 tahun kuring ngumbara di Sukamulya katut pamajikan ari pagawean nu matuh nyupiran mobil dinas salah sahiji jawatan di kota ieu. Tadina mah kuring teh niat jujur bener-bener boh dina digawe boh di rumah tangga, tapi lah hese jalma mah keukeuh keuna ku owah gingsira hatena teh teu tumetep kana hiji tujuan. Hiji mangsa mimiti aya geremet-geremet kana milampah pagawean goreng beuki kaulik kapikir pikiran dibulak-balik dirasa-rasa ditimbang jadi bobotan. Sifat nyala wading euteup kana uteuk nyeleket kana hate teu daek jempe sumarambah kana bayah sumelesep kana angen ratug tutunggulan dina jajantung. Beuki dieu beuki karasa bae beratna imah-imah teh urusan ekonomi beki barabe rarasaan kaditu pungsat kadieu pugag kadinya tuna lir baju kurang bahan pungsat hese diparigalekeunana sejeroning nyupir pikiran teh pajejeut pasuriwat pabelit jeung sagala rupa. Kuring boga pikir rek minum bensin tapi lah heureut pisan bensin di ukuranan ngan dibere 15 canting nu minangkana mah 15 leteren. Anu di imah geus luh lah teu bisa meta da eueuh petakeuneun beas ti koperasi rupana leuir nepi ka sabulan camplang can kaluar. Ngompreng bae kitu. Ah sieun da ayeuna mah dengdana oge menta tobat bonde wae kitu ka kantor, tapi lamun nambahan hutang tangtu bekik ngalilip. Hawa paling mah teu sieuneun ku undang-undang, teu sieuneun ku dihukum. Datangna ieu goda rancana teh lain ti anak pamajikan, tapi kuring kairid kabaliwat ku hiji awewe. Kagendam ku Sukarsih Randangora tur donto manehna teh urang Sukasirna nu teu sabaraha jauhna ti kampung kuring. Harita mah teu loba kaera atawa karempan neangan duit meuni kesang badag kesang lembut jeung kuasa babari nakar duit teh meh ti unggal sisiku kaluar duit eta duit keur saha puguh bae keur si eta si Donto. Ari diimpleng dipikir anu lantip eta duit anu ngocor siga cipancuran teh teu puguh alur dapurna korupsi waktu pikeun ngompreng meh unggal poe ari duitna keur mehugi Neng Sukarsih anu kacida dipihoneng dipicangcam salalamina dari rek nyoceng tina gajih mah teu kaduga. Pamajikan kuring kacida telikna teu kaup coceng lamun teu puguh saresupna. Pertanyaan teh mani cara jaksa kasakitan bae ari ngabohong ka pamajikan sok kieu. Ibu, apa moal boboro balik? Poe ieu direktur-rektur ni apa dinas luar 2 poe ceuk kuring ka pamajikan. Kamana dinasna teh Pak? Ka Cirebon. Kuring nembara da gugup. Kirim oleh-olehna Pak? Omongna bari seuri. Kuring minta izin 2 poe teu asup gawe alasanna mah rek aya keperluan penting. Padahal mah kuring teh merenahkeun maneh di imah randa. Teu ingat ka anak pamajikan harita mah nu diceungceum di ajam-ajam salamina teh ngan Neng Sukarsih puspita hate sembaheun hati sejabu mela satuhu. Keur meujeuhna caang bulan 14na kuring aya di imah Sukarsih gunem catur geus seep sababaraha bakul
teu daek tamat. Rarasaan teh terus merul tur babari nyokelanana eta picaritaeun. Ting sarempil ting sarelesep ngadeukeutan uteuk. Bulan beki peuting beki gumebiar marak bak caang cahyana mancur sabuder jagat dang daunan nu kaibunan nae koneng ting gurilap kasorot sinar sang candra daun kalapa ting kelebet jiga bandera arendag ting rareundeg kadupak sang bayu nu nembe sumping daunna ting buri nyai lir emas jumanten luak leo kaanginan. Ari imahna Sukarsih teh nyang hareupan jalan gede pipireun imahna aya balong paranti ku kumbah belah wetan aya pancuran aneh cayeuna ngocor teu dipake mandi gunana keur nyurungkeun kincir karasapna. Tina as kincir aya benang rami ngagebay ti luhur ka handap. Benang ieu patarema jeung palet urut kelos benang gunana ieu benang keur muterkeun kolecer nu aya di luhur. Kakak teh leres teu gaduh kaberat ceuk Sukarsih. Ayi ulah rempan kakak balaka satarabasna teu aya hiji perkara anu dikilungan dipinding-pinding. Estu kakak teh maksud ulun kumaha kaeulis teh hoyong kauntun tipung katambang beas. Kakak moarek ngamomore nyiksa awewe. Pokona mah urang kudu satujuan sapapayit sama manis kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Entong keung tong sieun tuh bentang jeung bulan saksina. Kakak micinta teh lahir jeung batin. Kakak ngadung wuyung ngalang layung kaeulis teh teu purak aisan teu pondok pikiran tapi geus katoong pijalaneunana geus kajudi pijadieunana. Poe katilu kuring datang ka imah kira-kira jam 10 samemeh indit di jalan Land Rover teh ku kuring diledokan heula ngarah ka anteur ku pamajikan. Ari oleh-oleh nu dibawa nyaeta buah kacapi, kemang jeung rambutan. Barang kuring datang pamajikan teh imut kanjut suraseri mawa atoh tayoh nama kuring nya siga tas nyaba tapi lila-lila rada hulang-hulang duka kunaon bet ngaradak beda semuna reup beureum rai pihas ceulina beureum matana oge pipilueun buring has kuring jadi teu puguh cabak turun tina Land Rover lempang asa ngoleang suku asa pake truk jumari jeug rarasaan teh asa rek asup ka penjara. Di mana di Cirebon teh Pak? Di Majalengka Bu. Ieu ge gagal dumesi maman hayang kamonesan ti penyabaan. Ceuk kuring rada bunga saeutik lantaran pamajikan buru-buru nanya. Naha oleh-oleh teh ku aneh. Pan di Majalengka mah teu aya nu sarupa kieu. Aya oge ti samet lembur urang nepi ka Banten. Ari di daerah Cirebon mah yeuh Pak tarasi, kulupuk, udang, manggah, kawista, samangka jeung sajabana deui. Kelanan ka dieu gerasing deukeut. Kuring rungah-ringah rada sungkan rek nyamperkeun deukeut teh barang geus pahareup-hareup bibir kuring dijembel bari hantem dicarekan. Bapak teh tas di mana? Ieu teh ngegel naon bet beureum napal dina bibir jeung cepel deui. Kuring cicing bae teu bisa nempas terus pamajikan kuring ngalesotkeun jiwiranana meureun geus ngarasa puas. Leh, geuning bau gincu. Cet bibir saha nu digegel ku bapak? Nah bapak teh lapar, hayo lipen setip batur di daangan. Ieu deui dina pipi bet aya urut pupur satemlog. Nah bapak teh nyarande kana tembok. Leuh, saenak kara tembok teh seungit alah batan wedak. Jeung deui ieu baju, nah sarareungit minyak sagala. Kapan bapak mah tara miminyakan, tara seseungitan, sanggeus boga budak mah paling-paling bau oli, bau gemuk atawa bensin. Anu laras apa teh tas di mana? Beletrak sirah kuring ditakol ku tulak panto terus citeh nyusul dikucurkeun kana sirah kuring. Sia sugan bersih dikumbah ku citeh mah. Kuring beakeun akal tungtungna tungkul ngejeten cara tunggul sirah kuring pinuh ku hampas teh. Caina nyerak celakan ngaracak mapai pipi terus kana punduk. Pamajikan kuring
ngecembreng bae terus nyarekan dasar letah tetulangan bibirna teu diwengku salaki teu bisa nembal teh meni wubuh angot asa aing pang eceuna. Bu, ita minta duit bu, anak kuring minta duit bari cerik. Da ti tadi eueuh nu ngahiap-hiap. Tuh ka bapa sia, malaur dipake teu puguh mah, tah uruskeun ka hayangna barudak. Ari geus teu suka laki rabi jeung nu kieu patut, geus serahkeun ayeuna keneh. Alah bu, entong dijieun teuing. Alasan ari bener-bener hayang diserahkeun mah, engke ari salse ulah keur nyeuneu. Omongan nyerahkeun eta hiji parabot pikeun tanggehan. Kuring kakara bisa menyat ngajawab bari nyokot mangle nu geus belewuk, malah teu aya-aya acan jilidan. Bu, ibu, tadi mama nenjo bapa duaan dina mobil. Awewena diuk gigireun bapa, bari nyekel tak-tak bapa. Maman lulumpatan ngudag-ngudag, bari rek sakola. Meureun ayeuna nganterkeun nya. Ceuk anak kuring nu geus di SR. Ti kawit harita pamajikan beuki teu percayaan kana kalakuan kuring lamun rek gawe sok dipangmilihankeun baju nu geus heubeul, geus aya tambalan. Sakali mangsa kuring ngompreng minangkana mah ti pasar hewan, datang ka pasar teh geus eueuh muatan, tinggal saurang-urangna mawa embe. Tinimbang lengoh mana geus meuli bensin duit sorangan, keun wae embe ge da pokona mah duit. Aduh, bener sangsarana harita mah. Da embe anu dimuatkeun teh di jalan ting arajol jaba di sarada atuh kapaksa newakan heula jeung nu boga lamun keur laju mobil teh pek aya kagok terus direm ari bereyak teh embena ngajongklok ka hareup atuh sirah kuring diadu jeung hulu embe rada oge ngadeg-deg sabab kaberangan mangkaning kapala kantor rek make Land Rover. Balikna kuring bingung na eta jaba ngarising teh bet dina trepalna ngadadak jadi bau embe badot. Wayahna kajeun leuwir ku kuring dikumbah sajalan-jalan di mana manggi solokan tapi weleh bau badot teh meledis bae. Mun teu era mah geus hayang hing bae ceurik. Barang datang ka garasi kuring gura-giru asup ka WC. Ieu ceuk kuring dina hate bari nyokot botol anu aya karbolan. Mudah-mudahan leungit ceuk kuring bari ngagosokan terpal jeung sajabana ti eta. Kuring keur paciweuh jeung ngadeg-deg teh bat rentang-rentang direktur ngajingjing tas nyamperkeun. Ayo man, urang ka Bogor. Mangga, tembal kuring ngagentak. Geuning, bet bau karbol mobil teh. Oh, ieu nu mawi Pak, lapna tilas karbol. Sajeroning nyupir kuring nyeseri asal ingat kana lampah embe teh kadedengekeun ting arembe pasesedak. 8 bulan jalan kuring midua rerencepan bae nu ngora teu nyahun atuh nu kolotnya kitu. 10 poe deui ka puasa pikiran beuki bingung bat kararieu rasa ngalakon nyandung teh mana nu ngora asup angin anu kolot oge asup angin duanana ngagembol jabang bayi duanana geus deukeut kana megarkeun kudu geus sadia sapuratina. Rek munggah puasa pamajikan nu kolot ngajuru atohna lain dikieuna nu ngora geus tara ka impi-impi. Teu ingat sakalian bari kacai dina bulan puasa teh bari ngabuburit sok mawa ulin budak. Lumeh resep meni sok poho kana sagala rupa. Pidua poen deui kalebaran di kampung teh meni pesuli warnu nganteran ieu ringrang rarasaan teh ngahareupan lebaran. Kuring gegelehean dina dipan betedai krep sare tapi lila-lila mahnya kitu kuring bisa nambahan impian nu penting. Keur meujeuhna tibra kuring hudang ngorejat tadina kuring rek ngambek sabab aya cai panas ngaliwat kana sirah barang rek ngegero bibir teu bisa muka da diplester. Beuki ambek bae nafsu mani geus teu tahan terus nangtung angkohan mah rek ngelepas amarah. Anak ret teh kakenca bet aya sukar sih
menang ngagelis betengna burote kawas jalma busung siga lawuk 1000 rek ngambek teh lai bae leuleus kawas kapuk kaibunan citeh nu ngabaku ninggang sirah geus teu dirasa najan panas. Kuring teh rampar rimpi kana galar neangan bensin keur ngumbah plester sangkan babari dibuka. Mataram bisak lantaran perih plester nempel rapet ngahiji jeung kumis. Aduh ampun eta pamajikan kacida-cida teuing. Sukarsih telemek teu nyarek cimatana rambisak kana pipina teu beja teu carita leos bae indit teu nyoreang ka tukang. Duka atas naon datang ka pamajikan kuring teh jeung ti mana nyahona ka alamat kuring. Sanggeus manehna balik kuring bubun celikan dina dipan terus ngadang leungeun jeung suku roroesan nurutan nu sakalor. Atuh pamajikan nu tadina ngarasa puas ayeuna malik karunyangan nenjok kitu mah geuning nyeng ceurikan. Sanggeus kitu kuring dirurup ku samping kebat sakujur badan, kuring ngah kaiseri dina hate dumeh nimu akal bulus. Tayohna mah kuring katenjona kumaonam beki sediheun ningal anu ngaleper teh sangkana mah teu eling-eling padahal teu tahan ku hayang seuri. Bu, entong di ka rumah sakitkeun ah. Ayeuna oge cager, kapan ibu can 40 poe ulah digawe berat-berat. Lah pak, tinggal 3 poe deui moal naon-naon jeung geus nelepon minta ambulan. Awahing sieun tutuluyan bisi jadi pasiarongkah jeung pamajikan mangkaning yang hareupan lebaran. Kuring teh sanajan teu naon-naon oge terus bae nuluykeun sandiwara pura-pura kasarumahan teh. Ingetan teh geus nepi ka rumah sakit mah kumaha deui bae. Tekung silila kuring geus dibawa ka rumah sakit dina ambulan. Datang ka rumah sakit teh atuh dah teu naon-naon, malah henteu dipariksa ku dokter-dokter acan. Anggeus ku mantri salakam bae baturu kuring. Waktu Kang Mantri diharewosan hal-hal nu sanyana menipi pingkelan yang serikeun wawanen kuring ka indung budak, tapi bari tuluy nganaha-naha. Dumeh kuring bat daek ngawin Sukarsih apan eta teh pokna awewe bangor, awewe bunian anu rea langgananana. Awewe purah mangranyadekeun salaki, malah antukna Kang Salakam teh siga anu ngalalawang ka kuring. Magar teh si eta mah daek soteh bogaeun salaki ngarah ari beteungna eusian aya geusan ngaku bapa budak. Kakandungan nu ayeuna magar teh acan puguh panggawe kuring saurang buat teuing bapana budak mah saha meureun. Kuring ngagabag lain memeesan balik ti rumah sakit teh bari pohara ngarasa nyeri na hate, nyeri ku pola Sukarsih. Kaharti ayeuna mah pangna manehna sok ginding bae, sok boga duit, sok rea bae kadaharan jeung sigaret di imahna. Da lamun ngandelekeun pamere kuring wungkul mah pimanaon. Pila kadar ge pangala supir jawatan. Kaharti deui ayeuna mah pangna Sukarsih sok loba pisan awadna jeung dakuna teh. Jeung ku asa loba nu diaku dulur tah ku Sukarsih teh, mangkaning dulur teh nu garinding bae. Unggal aya nu kapergo di imahna atawa turun di imahna, paribasa teh dulur ngalongok. Kitu geuning rasana pamiarsa anu dipangduakeun ku pamajikan. Karasa sarta sadar kuring harita bisa ngarasakeun nyerina hate pamajikan anu dipangduakeun ku salaki. Moal kurang nyerina ti kuring didua di sabaraha boa ku Sukarsih. Saja jalan kuring janji dina hate sadatang-datang ka imah arek tobat ka pamajikan sarta moal dipagetokeun deui. Isukan ge Sukarsih rek diserahkeun. Kuring ngarasa boga dosa ka pamajikan serta ngarasa yen babalasna jolna teh ti Sukarsih. Datang ka imah barudak anyar tas baruka pamajikan mah arek jung ka bumi pakomis ngado nelepon rek nanyakeun kaayaan kuring di rumah sakit. Teu dicatur sasadu jeung tamada kuring ku jembarna jeung gedena jiwa pamajikan, kuring teh dihampura asal daek megat Sukarsih. Ari mangkukna datangna ka imah waktu kuring gegelehean teh maksudna mah arek menta balanja pikeun lebaran cenah. Tapi cek indung budak, nah bet teu siga-siga nu butuh ku duit awewe teh, baju brukat samping model pang anyarna, make up anu pohara mahalna, make sesengitan sagala. Buuk asa nenjo buuk ungkluk, cek pamajikan ieu teh
gelang kongkorong panitih teu pantos lamun pamajikan supir eta mah kudu jelema loba duit anu nilik kurabu tah ieu mah asa nenjok kembang jalan kuring teu loba carita kabeh omongan pamajikan di heeuhan isukna pi isukaneun lebaran kuring nguruskeun surat talak Sukarsih dina peuting lebaran kuring ngahekok di imah bedug-bedug ting turug-tug anu takbiran dina radio jeung di masjid kadenge patarik-tarik kasedihan daratang mana ingat ka kolot nu geus tilar dunya ingat ka anak pamajikan nu dipangduakeun bari ngararasakeun kasedihan nu sarasup kana hate meureun ieu teh katulah ku anak pamajikan ceuk kuring dina hate bari ngabungah-bungah pikir dina jero kasedihan kuring meni asa leuwih deukeut ka pangeran neneda kanu kawasa eling istighfar babacaan ayat kursi sabisa-bisa tapi ari keur jag-jag waringkas keur senang nu taya tanding rarasaan teh poho kanu ngajadikeun kuring harita ngarasa aral ka Sukarsih sabab pikeun kuring mah gudang cilaka gudang gogoda aya karenyed korupsi jeung sabangsana kadorong ku eta bae si Randa Bangor tapi anaras ka pamajikan eta mah awewe teh serbaguna karapihan kamulusan dagang ngurus dapur sagala hayu ari ku kuring bat dinya nyeri keur antang-antang ngalamun ari gebrag teh pamajikan kuring ngagebah ulah ngalamun teuing sok tereh kolot mikiran beas mahal pak lain bu rinyang hareupan lebaran teh bet ingat kalampah apa bareto ngerasa kaduhu ngagugu nafsu mana ge pak ulah sok salingkuh ka pamajikan mah sok kabendon kernawan laki rabi ge atuh ari teu silih asih teu satujuan mah ari pakia-kia bae mah atuh mata krujad rumah tangga urang seperti tahun tukang nya bener bu ayeuna mah kapikir lampah goreng teh rek dijadikeun eunteng geusan maju ka hareup ayeuna mah kudu bisa nganjang ka pageto. Alhamdulillah boro tadi nama sieun sarusut pakucrut dina lebaran ari ieu kawas perwatakna poe suci jeung gedena jiwa pamajikan bet geuning henteu sakara-kara tamat cenah pamirsa carapon anu judulna nyerahkeun piisukaneun lebaran sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.